pohara saena upami dipelak di tempat anu aya naunganana sareng grounding koneng hidung di kebon. Mang, eta parviplorana diical teu? Diical atuh. Kumaha cara ngagaluhna, Mang? Tos umur 6 bulan. Sabaraan hargana, Mang? Pangaosna rupi-rupi. Duh, Mang, bisa tuh dikirim lewat kurir JNE atau JNT jeung sajabina. Assalamualaikum. Patepang deui di Desa Mulyasari YouTube channel. Ayeuna abdi bade nge-update konten ngeunaan Thai ginger atanapi jahe Thailand atanapi koneng hidung atanapi bahasa ilmiahna nyaeta Kaempferia parviflora. Kaempferia parviflora nu ayeuna aya dina konten ieu ku abdi ieu tos dipelak umurna parantos nincak 4 sampai 5 sasih. Upami ditelak-telak sing horeng geuningan aya perbedaan, aya perbentenan pertumbuhan antawis Kaempferia parviflora nu disimpen teu nganggo aling-aling sareng Kaempferia parviflora nu disimpen nganggo aling-aling. Haruh, naon Mang aling-aling teh? Aling-aling teh kirang langkung pamili hartoskeun dina basa Indonesia mah nyaeta naungan. Janten salami 5 sasi 4 sampai 5 sasi ieu abdi ningal aya perbedaan anu tegas antara parviflora nu disimpan di tempat terbuka tidak dinaungi atau aya aling-alingna sareng parviflora nu disimpan di tempat nu aya aling-alingna kitu nya kayuhan. Naon bedana Mang? Parviflora nu disimpan di tempat terbuka teu aya aling-aling sareng parviflora nu disimpan di tempat ieuh aya aling-alingna. Naon bedana Mang? Parviflora nu disimpan di tempat terbuka atanapi teu nganggo aling-aling daunna katingal langkung pias kirang harejo sareng langkung paronok eta numutkeun panalungtikan jisim kuring kitu nya. Upami ditelak-telak ternyata perbedaanna samodel kitu. Perlakuanana sami antawis nu disimpan di tempat terbuka sareng nu disimpan di tempat rada ieuh. Ku abdi donana teu dipasihan pupuk nanaon, cuma mung ngandalkeun media tanam organik. Jadi pupukna tina media tanam tina tai domba sareng sajabina. Hasilna pohara bentena anu disimpan di tempat terbuka mah rada parias daunna teh sareng rada paronok. Taya nu disimpan di tempat terbukanya rada parias daunna teh kirang hejo, hejona kirang bagedod, rada aya semu koneng-konengan gitulah. Sareng rada aralit. Ayeuna urang tinggal nu disimpan di tempat nu ieuh. Ta ieu mah ku abdi disimpan di tempat nu ieuh daunna langkung harejo. Langkung hejo sareng langkung panjang, langkung rubak sakedik. Janten upami ninggal kana hasil pepelakan nu aya di bumi di dieu ieu teh geuningan eusina teh sasuai atanapi sami sareng hasil panalungtikan mahasiswi IPB ngeunaan pangaruh naungan terhadap pertumbuhan jahe Thailand atau koneng hidung atanapi Kaempferia parviflora. Numutkeun panalungtikan anjeunna Kaempferia parviflora pohara saena upami dipelak di tempat anu aya naunganana. Upami teu lepat dina panalungtikan eta
Anjeunna ngadamel tilu perlakuan berbeda dina melak Camperia parviflora, di mana grup anu kahiji dipelak teu ngangge naungan, grup anu kadua dipasihan naungan sebanyak 50%, sareng grup nu katilu nyaeta Camperia parviflora nu dinaungan 100% di iuhana full. Numutkeun hasil panalungtikan anjeunna sing horeng anu di iuhan full 100% pertumbuhanna langkung sae. Hasil panalungtikan eta oge akur sareng nu kealaman kusim kuring gitu nya. Geuningan koneng hideung parviflora nu disimpan di tempat ieu di handapun hateup bumi langkung hejo sareng langkung paranjang daunna langkung jalebrag. Anapun parviflora nu disimpan di buruan teu kaiuhan ku nanaon, daunna rada pendek sakedik, kirang jebrag sakedik sareng parias. Mang eta mah pias teh teu kabere pupuk meureun. Panginten bakal aya pemikiran samodel kitu nya. Abdi ge sami ngemut ka paledinya, mung upami diemut-emut deui da duanana ge diperlakukeun sami gitu. Teu aya nu dipasihan gemukna mung saukur ngandalkeun media tanam nu tadi ku abdi tos disebatkeun nyaeta tina kotoran-kotoran tai domba sareng sajabina nu aya dina media tanam. Mang, eta parviflorana diical teu? Diical atuh. Mung abdi ayeuna teu acan ngical rimpang, nembe ngical tanaman hidup. Nembe ngical bibit nanya nu hirupna tos mangrupi tangkal. Sabaraan hargana, Mang? Pangaosna rupi-rupi. Abdi ngical parviflora ieu ti kawit 200.000 nu pangmerahna. Kumaha cara ngagaleuhna, Mang? Upami bade mesen atanapi bade ngagaleuh parviflora ti abdi, mangga sumping bae karorompok. Duh, Mang, bisa teu dikirim lewat kurir JNE atawa JNT jeung sajabina? Hapunten. Abdi alim ngambil resiko kumargi ieu polybagna polybag arageum ukuran 17x35 x 35. Janten upami dikintun kahiji bakal ruksak di jalan, anu kadua berat diongkir gitu kumargi ieu ararabot janten diantos bae dirarompok upami bade ngagaleuh bibit parviflora. Ayeuna nu aya dina video ieu eta pangaosna sekitar 200.000-an, terus aya 3 seng ge. Tah eta nu dicoba ku Martani sami pangaosna oge 200.000-an. Mangga dipesen, mangga diorder. Mang, mun eta nu rada seueur sabaraha pangaosna, Mang? Eta pangaosna 300.000 ka luhur. Tah, mun ieu sabaraha, Mang? Ieu pinuh pisan ya dina polybag teh. Upami nu ieu nu parantos pinuh, parantos gegek sa polybag, ku abdi diical pangaosna 500.000-an. Sakitu heula update-na ngeunaan koneng hideung Thai ginger atanapi jahe Thailand atanapi Camperia parviflora ieu. Diantos deui update salajengna ku abdi dina konten salajengna insyaallah bade dipidangkeun ngabongkar koneng hideung nu tos umur 6 bulan sareng grounding koneng hideung di kebon. Ieu makan ku abdi diplak dina polybag. Mungkin abdi hoyong nyobian oge grounding gitu nya. Grounding teh naon, Mang? Nya diplakeun langsung dina taneuh gitu teh di polybag di kebon di leuweung. Hatur nuhun nu parantos manco di payeuneun Desa Mulyasari YouTube channel. Hatur nuhun nu parantos subscribe. Anu bade amang karorompok mangga di atos japri wae sate acana bilih abdi nuju di kebon. Yuk dikantuin heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.